Maksud pinangki gagal ya iya kulo What happened? Diu heula lana. Hah? Diu heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piranan jelema tiluan. Pira tiluan atuh kan sakaremel mah. Naon diuk gerakan naon kasumedan kaparung ka ujung daya semangat urang berjuang wanita korban jiwa Pak Asal Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium kuas bancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantak teh malah. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Biasa di Lampung lah bener teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana.
Kalaka di Kopiah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur keislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan udah budak teman. Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heueuh nyaho, ka Masjidil Aqsa Bregong. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama. Sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag siap sasi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah sia teh aduh anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja. Nah diuk sia diuk sini dia ngobrol jeung aing. Diuk maneh diuk di dieu entong loba omong. Diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah teu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji umroh muntaber tapi bener leuwih bejaan ai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu. Da bawa nyamuk atuh diajar kapan da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge Pek maneh ngarobrol aing teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa dilalempeng denawa sami yang merbayaksa denerah kingkang merbayaksa
sakara rumpul maneh euy nuhun oh dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing oge his. Nah, lain Sarman Ibrahim. Mun aya ngajejek aing. Sari nyebut Sarman. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka pola ke dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam heuh nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh geus keun bae tong didenge tak itu wayahna siap aya pada ngopar teu pararugu dakwah teh ongko dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kala labur geuning mustamina tulung alah salamet euy tuh alhamdulillah siap jadi ngeta nyangsang ni tangka sukun satongkeun alah ya Bang Bara tuh kelo siap nyari tulungan kan tulungan nyebut Bara sugan teh saha we aduh aya kejadian beureun tolong sakitu ge salalamet kurang 5 menit silaka maneh aya kejadian naon nya si Cepot Sidawala kadeuing eta aya udah hei aya aka salamet euy hari silaing kuring mah paeh udang siap alah dunungan coba teuing geuning ieu teh si Menak nuhun Bapak Komandan manawe teh sanes restu ningrat ieu teh dieu meureun udang lain gogolengan kitu kan udang alah
Alhamdulillah Gusti gini Bapak Panglima aja ngahacurkeun semua bakti sulan diterima won bagi kejadian naon maneh bagi kejadian naon alhamdulillah gan dasar kudu salamet abdi nya dasar kudu salamet nya pangna maneh aya di luhur naon abdi teh dialungkeun usaha abdi teh nuju dipila pangaulaan Arjuna ya tuluy biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun Juragan Arjuna geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial kangge masyarakat kaum lemah doa apa sareng sajabina ya no agar nuju ngarencanakeun kitu bade ngondang seni itu seni ieu kurunjung teh kulan aya buta gede teh aya buta gan gede aya buta sakitu teh jangkungna kagigir sakitu tukang sakitu kahareup sakitu kagigir sakitu tuluy eta buta teh kulan sumpingna kapayuna Juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapak menta bapak maneh nuhun keur naon kangge tumal cenah dugi kadi sajajarkeun jeung eme bapak abdi marukana meureun bapak abdi teh kelenci hideung kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge tokmol pisan mentana teh atuh puguh we Juragan Arjuna teh janten nafsu ngagudu-gudu teu tiasa dieta kulan dor pasea ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta di mana teh di ditu me abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewes buta wong edan jadi rek ngalan nyawa bapak maneh nuhun kulan di mana paling ditu kulan ini orang mah ngarere atuh lain kawas ka bangsat nah manehna nu ngadupak manehna nu neungeuh haling atuh aing tunggu sakalangan saja atawa si lain teh heula nah maka jeung haling eta lega jalan teh eta jalan ka Bulumbung atuh kosong euy sakitu jalan gede woi untung kilat ular sembah kapihatur paman nuhun kasih mang bisa disalametkeun bageur nuhun bagja cu timalan kenging wartos ti astra jiga sareng dawala cenah kasumpingan buta-buta si cepot si dawala salamet parantos nuhun kasih palih mana juri-juringna wajahna bantuan newak mah uyuk sumaga belah ditu mingos kawan dasar kudu salamet alhamdulillah nah make ngareret nuhun anak King Gatot Kaca ya di baledog baik batur gemper teh
nanya jelema teh ada reueuh Suka teuing atuh lalumpatan. atawa mana lodar beureun. Bisa jadi. Hei. Dan nawati mana sampean? Mun urang ngomong. Sangaran. Aran kaula Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Kasep-kasep ngaran teh Samsudin. Lain dah, abog dah mabudak kadena. Teu nyambung sia. Hei Samsudin. Kemana we karep sia? Naon? Kamana karep? Di Jati Asih. Wadah. Woi. Alah, tong ditongengkeun sia ge lo. Montong ditongengkeun aing, montong ditongengkeun kurang ajar. Wah! Alah. Walau. Ayah kadira. Naon maneh teh atuh deui? Oh, lagu Sunda. Lagu Sunda Sinjur. Lagu Sinjur. Cager maneh. Alhamdulillah cenah teh. Itu aku hewan sih teman teu bisa ngomong. Rek ka mana ayeuna? Biasa ka mana? Syukur atuh. Lain mana apa? Di eta we di arah-arah sugan heueuh. Tina lempeng. Seuri. Bobohan siapa poe ulin aja manehna. Alah. Hari mana saha ngaran? Maneh saha ngaran? Heeh. Saha? Uut. Lain. Udin. Saha tadi teh? Ode. Uken. Lain. Dodi. Lain. Heri. Gunawan. Heri mah naon? Osok ngaji. Osok pangaosan. Pangaosa. Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baheula ge menang juara Pak. Gitu. Ari jadi mana teh lain Heri? Saha? Oh, Ocit. Saha? Goblok tong ngambek atuh. Ocit. Osit. Saha? Sing atuh kumaha sugan aya. Lagu begadang jangan begadang. Oh, Oma, ngaran mana teh Oma? Aduh, si goblok Oma ngaranna. Bae laguna lagu Bapagi lah. Bener. Bapagi na teh tina sok lagu. Urang mana? Mana? Orang Cileunca. Oh. Mana bi teh? Cianjur. Mana? Cisewu. Lain. Pangalengan. Cibekok. Naon atuh? Santoso. Hijau lagu aja laguna lamun maneh.
Oh iya naon? Halo, orang Bandung. Kurang Bandung. Kepangina teh di darat. Di mana di Bandung dah? Enggak Bandung teh. Hah? Oh ujung Berung. Ayo kolot. Daya kolot. Ranca Ekek. Dikereleng. Banyaran. Banjaran. Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu? Borono Garing. Oh, Majalaya. Mana Borono buatan Majalaya. Aduh, kahakanan namanya naon? Karesep teh? Beki. Tahu. Kupat tahu. Naon bi teh? Baso. Soto. Lain anjing, tong ngambek atuh si teh. Naon atuh? Bubur ayam. Bubur ayam. Lain. Naon Di ucing. Ah, kane ku sia najis goblok aing ah. Lain pada ngambek teh. Naon atuh? Heuh lagukeun sok aya laguna. Oh iya, naon? Colenak. Oh, colenak. Alah, ikan resep kokat kukut naon? Manuk naon? Hah? Cangkurileun. Naon atuh? Ekek. Entok. Tikukur. Merak. Iur kutut. Oh buah. Oh anjing, suara buah boleh gitu anjing. Aja buah gitu. Katipu di bawah itu. Nanaonan deh kos. Cing atuh kenangan aing teh goblok. Sakitu kenang beberebetan ngan teu balik. Uing hayang ngiga teh di kenangan. Ngan teu balik. Ih, sia pugu di kenangan dia teh. Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei. Naon? Kenangan heuh. Apaan bieu di kenangan? Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Hah? Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang ge. Tekang kenang sadua-dua berjalan rempeping bejaan. Bieu teh di kenangan belegok. Sok atuh aya kau. Teu hayang aing barang bere kanu kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. Cing, kenangan euy. Oh sok. Sok atuh sakali deui bisi pajarekeun dari kenangan. Mun kita tadi genah kieu dulu. Aduh. Ampun, Kang udah di hari. Ayo. Alah, bilih siapa mah atos ah. Alah, alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saat itu tukang kenang teh ngaranna Berlin. Aduh Udin. Berlin aja. Urang mana teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah. Coba. Budak. Halo. Bolot. Musingkeun pisan ieu. Jigana TBC aing bebarengan jeung nu kieu. Adi beuteung sine. Damang. Sae uluh teu sabaraha dinten. Ya si anjing.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Ulah nepi kamu badir tah. Oh, Agama teh. agama ulah. Kudu beunang dina lempeng. Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pada aji kitu. Waalaikumsalam. His lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok. Di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam. Waduh. Heueuh aing ge nyaho aji. Inna dina indalohil Islam. Lain inna dina elap lain. Inna dina indalohil Islam. Heueuh aji aing ge nyaho. Diuk sadiuk. Syukur aya cara lager mah. Sae sadayana oge. Ulu. Naon cenah? Sabaraha dinten Naon? diuk goblok. Bapak maneh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe? Naon Aisyah? Ulu 7 poe kiraon. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu paeh haji. Naon panyawatna? Teu paeh liper. Teu paeh ajeng. Cilaka ieu mah. Barunya ayo kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Geus ya anjing. Rumah sakit. Rumah sakit anjing. Lain rumah dinas. Lipernya teu maot anjing. Doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing ditarima iman Islamna urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing. Musik teh teu maot. Awatos atuh panginten tuang ibu raranaan anjing. Keun bae tong dicengceurikan da geus nasib beureun. Heuh lamun ki parah anjing. Doakeun anguran tuang rama mulihna ka jati mula ka asa teh cing di tempat kiri di tempat anu nikmat mugu Allah aji tah gitu amin gitu. Wah beuki parah. Tujuan TBC babaturan gitu. TBC aing 3 bulan di bebarengan jeung nu kitu jigana. Denawa samia padang merbayaksa wonten ing alas wanawasa wonten ing alas wanawasa seberapa hektarnya dikumpulkan mah Aya 5 bener. lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh Ya kirinya kira-kira nang kerek dipelakan naon teh kopi kadu picung kupa nangka jeruk pocoy ya dipelakan kopi anan kadeh. urang pelakan jarak jauh jarak deket jarak tempuh ayo wing mah hayang eta ya Hayang naon? hayang mulak arben Ka arbet strawberry ka pla. strawberry arben strawberry arben goblok nah strawberry jeung arben beda Ada gede strawberry mah. ai strawberry mah hasil ai arben paragi maca riben sama Sama tari ben. Lu kan sang payu mempacakan waria. ayo wing wadek merak eta we nu tereh kaalana melak engko buncis Buncis we kayaknya. Waria belut heupan urang teh ieu teh nying hareupan pangsiun Ulah lengkah kapiceun. ulah aya lengkah kapiceun sadaya
kayak di mana orang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu manfaatkeun moal jadi kontradisi ka ituna naon heungan urang geus kelompok urang nu dibere teh moal aya kecemburuan sosial ada urang udah pamere gitu ada atuh gitu ya kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun sabaraha urang teh ya mudah-mudahan we bajana mah cenah tahun gajah jauh-jauh teh pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh keneh dan kege kumaha pemerintah we urang mah nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah dia aduh kudu kana rinci kan Raden Antarja ye kalantang kulinting sapertos jama anu linglung ye tingali aya jelema ka dieu deuleu mana tuh wah bener kol mah gitu calukan tuh kana gitu daun tuh jelema wah syatana mana we teh aya jami kulan ka dieu sia aku luka kalau enggak dinyata urang mana teh datang demam datang demam lewat pagulingan rana bener ingkang kata bagia kisila don apunten we kalau teh linglung bulan linglung leres apruk-aprukan kieu bulan lain eta alus jaketna jiga kulit orai wah laras halusnya jaketnya juga kulit roai nya kulit orai lain roai unyuk ai roai mah teu loba anak reuai eta mah beda deui ya sia teh reuai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teh mah heuh ai sia teh kabina-bina teuing ai heuai mah beuh geus bodas heuai huis tina heuai kana huis mun di jauh sia teh wis ai huis mah dina irung handapun irung kumis kumis ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teh mah tumis mah di mana urang dedeuyeun eta teh tumis pagawean tuman lain mun jararaos teh ngomong teh kan bau tumira saha ngaran teh anta oh jang anta laras terusna deui sugan anta sutisna kitu anta wungkus urang mana urang mana jauh kalau teh seberang jadi muntas laut kalau teh kokolonangan nya busih ka dieu muntas laut leuweung gunung nges ada lagu boga ka bogo jauh gitu nih muntas laut leuweung gunung tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng halus kalimpu aturanna kuring di Pangalengan manehna kahalangan kedua imah hari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela Bogorna tetangga teh alus lagu kaituna teh ulah seurik teh kitu teh tuluy ulah ceurik entong ditagih lain ngejong ditagih oh jadi kapidang dong leres
bade tumaros dupi ieu teh tempat ieu teh kareh kapanasapun ku nagara naon seuh ya negara Trajutisna bener daerah urang rip dupi anu gumanti aji di negara Trajutisna teh saha Sang Nalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma leres oh nuhun atuh nuhun atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh ieu tina naon bisa rek barang hakan heula mah aya tuti mah apan beak kuing oh sia bakarunya beak da tadi ge lebar he atuh da seutik deui disamualkeun kuing itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh naon dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar itu bisi lapareun heuh aya keneh dina bungkus naon hulu itu hulu naon tadi teh nu diakan teh manuk heuh dagingan tulangna wungkul set geus atuh kumaneh Pekan manuk. oh bisi lapar teuing mah nya maksud urang teh rek ka mana atuh wow bade neangan gawe kaula teh neangan gawe leres oh hese zaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu leres susah kawas-kawas jelema sakolahan maneh ya sakola mah luhur kaula teh tapi neangan gawe teh hese katu ka dieu teh pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan boa maneh mah skripsi na menang meuli meureun ya hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir naon kumaha carana rumaos we plat salajengna atuh kalau teh bade tumaros naon dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan teh aya eueuh tapi naha kaula ungas ingus bet bau bangke itu aya acung teh nu bau bangke teh acung Kuburan. acung di mana-mana aya kahayang geuning cekuru teh saha nu hayang cung teh Ngacung. ngacung lain acung belegung ngacung manu dihanap teh sok lilir geuning ai subuh ngaceng teh mah ai ngaceng mah suku sabelah ning nyeri jadi lempang teh geuning pincang teh lain ngaceng Pincang. pincang mah sabara muncang sabara mah teh apaan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang diudak gue ku potonganana geus gandeng ai sampean ungas ingus naon aya bangke di dieu bilih salina teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempangan-lempanganna geus ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu kumaha lamun biji gas heh oh ada naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon gitu bisi ieu mah ulah naon sabab ulah naon sia molotot ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu naon buka mata heuh kali ku aing batak aing Aduh. kuman Rada badian. sia ku aing diparud sia aya kasar tukang lapangan nyarek di cokot naon sabab aing apa di tempat teh aya bangke anu diteutekan dibejakeun untuk dibejakeun ruksak sia we
ngadonong tundra Jawi Sunda sampean Doh, yang gara-gara apakon wani marang ngaku para wanita ini ngapakulanang kulanang bener ya batur ya ayo kepung tingkar ulah ngejat ya jelema ya ayo kepung semuanya bang lain dari orang yang ujung-ujung ngajak pasea wae lain ngajak pasea bejakeun kuburan saha di dieu teu ingat ingat teh nyaho teu mungkin lamun kitu carana maksa sia ka yupas akhir maju sia hebat ya jelema jebret teh najong ka aing ya antara tukang main bola ya jelema bisa nyata wait ya nepi ka refleks kitu euy Asep Dayat baheula wait sok sia wait anjir dijeblak aing kade atuh wah silaka bensin aing eueuh makanin jipo kebayang pira bensin mana rag-rag nanya naon jipo eueuh ya boga kitu nya tante alah Gusti Nu Maha Agung dupi kulon mana nya tuh kulon beda lieur meureunnya aduh itu kisah-kisah wayah kieu sing baru rinyai meureun baru rinyai panona Gusti Nu Maha Agung buah aing kerek paeh teh aduh buah pada umur alah hiji sia tah cita sok wah batur nya ayo kuatan ya budak ya hebat eta jaketna aing lamun eleh teh dicokot ku aing halus lain jaket saya teh dijual naon kulit aing wah teu mungkin wah itu mungkin pasti ieu tina orang sancail jaket kan mahal wah tapi kunaon tapi kabeuri asaan kurang aing sia aduh mata aing teh dulu dulu rara naonet mata aing merem di kumaha Allah sia kuat lolo aduh tubuh kurang aja kurang aing minta keterangan bener ieu teh aya mayit di dieu teh dijawab henteu dia nyebutkeun henteu na gedek teh daek sia
aya patula patali nyaho Bisa jadi itu. ampun lah nyelek kena angin ayang utah aing teu boga aja kan Karena baru kanaon dari utahnya. ampun manusia udah lain manusia aing bener orai ampun kaulah teninga dinempo naon ieu poek merem ieu urah aing nyek srek jeung pahang deui heuh wayahna sok bejakeun heuh ku aing dibejakeun hayang salamet mah Kurang nu mati mana pak? heuh ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang paeh teu naon aduh Pilih hiji. ya benerna memang ieu teh rahasia wah bejakeun tapi kaulah cagerkeun heula bener cager aduh dek Udah gajah. teu eling deh bakat tingku nyeri dah heuh atuh seueur Tantong. ngejat lompat di udag we aduh ampun sarden naon sarden jadi kaulah mah nyebut kanu kieu teh sarden teu make sis henteu eta mah Tuh. deungeunna atuh Kita bagi sing sate. Sadensis mah. saha salira antar jaing kuburan saha di kuburan saha Sok sanu dikubur di dia cenah ya. nya kuburan jelema sabenerna mah kulan jelema leres Saha nu dikubur? sababna eta layon ditek-tekan naon alah geningan uninga ti mana salira apa Todong dah. alah silakan Apa lagi rahasia teh ya teh? dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae Ciduhan deui betnya dena cuma kalalabur batur-batur kaula sok bejakeun asal kaula salametkeun we heuh Turun disalametkeun jeung kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana aya moal sok bejakeun kalaresna mah eta teh memang jalmi kengeng deg-degan sa nah sa yuh keladar Bener was. ke ulah wakan dicarehan. ampun jeung ieu aya pujit nolol aing Ada yang bisa apa? atuh pae sapujit nolol mah cing sabak Apa? tapi nah geuning beye Dicarehan. ngisingan maneh berusaha oh kakasihna ye ye anu di ruang di dieu ye Samba Purwagat sok Raden Samba Kakang Samba ulang Muadi dana ona terus Samba Purwagana leres eta teh jelema ti mana Samba Purwagana teh putrana Gusti Batara Kresna Allah wah tubuh kunaon aden lanceuk aing teh kunyuk ulul adina kusaha ditandasana ditandasana kusaha kurayina saha nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma wah hei kemana? Ini tinggal ieu baru rek luncat aing ini tiasa abdi hayang kieu heula ka nya kawalungan di dinya we kieu mah
Dong diri. dirinya kabur. jadi karenang kieu aing Temenan ngejar. Kakang Samba Dah. ku Prabu Nalaka Suraboma leres kaula tepi warang ngajaga di pasihan lahan di dieu Nalaka Suraboma eta teh minantuna raja ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna kasaha nyaeta sateacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija waduh koboka dengan naon alasan suganya mana alasan apa ditandasa ieu riwayat nama tapi aden punten sok ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Setiaboma leres tuluy ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureun denawa ai putrina mah geulis Dewi Setiawati Pati ku sama. Dewi Tisnawati. Tuluy nya ngalamar irama na putri teh kaitu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri na teh bogoheun ka Raden Samba nanging sumping ka nagara Dwarwati atoheun ai Gusti Batara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Samba cenah Samba daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Samba teh nyeungsirikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun dicarekan lak-lak dasar Samba teh diusir carita nama ku Gusti Batara tuluy nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom tisa ti Ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija dihaturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyanggakeun cenah kumaha ama we Tama. sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun kesik naik kitu purun ieu daek Geulis. tikahkeun we gancangna carita lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma Roy atuh ari garwa natos kakandungan 7 sasi sumping we saha teh Samba Purwagana teh ka Karaton nagara Trajutisna Pada silaturahmi cenah masilaturahim hayang panggih boga adi geus kawin jadi raja. oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulur pada negara kendasa kasono mana cenah tuang garwa teh ayi caur Samba teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden Samba teh kaduhung ditampik geuning geulis
tah gitu cenah ayi sabenerna ieu tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden Sama pantes atuh Doh, Pas kana bolu eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we awas kana air loji. kurang kumaha tuh aturan Dewi Tisnawati na teh alim cenah tos kau gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden Sama teh gor we caritana gelut galungan sareng rayina Raden Sutija nya eleh sate Raden Sama kulantaran keheul panginten dicacag jadi ruang di dieu kitu riwayatna wah Batara jagakeun sadaya-daya tak mun urang laporan atuh ka Kangjeng Karama Batara nu mawi nafsu atuh da panginten geus sakitu we nya kaula rek ini ai kaula kumaha teh cager sia amit Wah, ku jadi ai keungeun di dieu ai kaula bebas bebas. Eueuh hukuman. moal naon tenang ai dek balik mangga atuh wilujeng sawieu wangsul kalau ini